tilu. Tumben otak maneh pinter jika rumus matematika. Isuk teh kudu ka sakola euy. Ah, anjakan si Idan orang telepon. Keur main anu nelpon katulah saya. Halo Dan, Halo Di, naon? isuk Dan ke sekolah kelulusan. Apal isuk poe Senin sanggeus Minggu. Heeh, setelah Sabtu. Wah bener maneh isuk lulus euy. Nah, geuning Soalna geus apal poe. Batur mah geus poe da soalna aya corona. atuh orang baik hati dan tidak sombong, rajin menabung, tara nunutan kecuali mun hayang. Bos, saya kabar baik, kita sudah bisa beroperasi lagi mencari rezeki. Saya berita naon, Cak? Setelah sekian lama kita lockdown, akhirnya kita bisa mendapatkan penghasilan kembali di atas rata-rata. Besok kita akan kembali KKM, kerja kuliah malak. Emang aya naon, Cak? Isuk ke sekolah rek asup deui ambil kelulusan. Tumben otak maneh pinter jika rumus matematika. Jadi urang mah duit kelulusan teh karek mayar 200.000 euy. Emang kelulusan mayar? Bayar 300.000 euy, ini urang teh boga duit sumpah euy kumaha nya. Komo urang maneh teu boga duit, komo urang. Bae lah, kumangkeu lah. Gaskeun. Woi, dagon. Si Isan. Mana? Tuh, Isan guat. Guat kaburu ieu. Di, tanya si Isan geus mayar jang perpisahan Cak. San geus mayar perpisahan can maneh? Oh, duitnya dibelikin karena boleh cupang. Aduh, siapa mah? Maneh ngadon meuli lauk we. Kumaha ieu? Bae lah, kumangke. Layu lah bae bareng. Iya, San mana emang geus make. Oh, main gitu. Lain mana si Isan? Oh, Isan segan teh. Guru gaya kapan naik lulus ya teh. Can euy jebak loba awewe era deui. Ieu geus kieu kucak. Maneh awewe wae cigan payu. Susuganan we aya ieu mah. Ayo atuh bareng rek neangan. Kenapa? Kemana tukang dagang ieu teh? Kan lah libur gara-gara corona. Tuh, buat tidak hati ieu mah. Alam sedih. Tuh, kakak salah lo, Bang. Salah. Yang penting masih beut. Apa euy? Ah, si Isan mah bekal gitu. Ayo ya urang. Naon? Watu, aduh. Geus lah, asa sekolah yuk.
Bisa barudak janji asup pulang tinggalian heula. Assalamualaikum Tad. Nah eta mah dina apa sih di salapan? Aduh, nah satpam teh kieu curiga can menang bansos corona. Sanes acan, puguh teu meunang. Nya kunaon make bet teu meunang? Warga plus 62 terlalu barbar jadi saya ge sakieu beungharna teu kabagean. Elah Pak, sesuai protokol kesehatan Bapak kudu ditembak heula bisi mawa virus. Moal atuh da saya oge selalu jaga kesehatan, selalu jarak aman, tidak tempel menempel, tidak senggol menyenggol kecuali kepada sang pujaan hati. Nyawe kumaha Bapak, nama sok urang teh makeula. Sabaraha suhuna Pak? 5.000. Kunaon kan? Emang cakung. Satpam sakuan serem. Mana serem? Lucu puguh. Kek maning ngeunah ngaleos teh. Di bulan teh sakola teh nepi ka leungit kasopanan. Dik dia urang tembak heula. Kela Pak, main tembak wae, urang salah naon. Lain tembak ku bedil, ditembak suhu bisi maneh positif. Astagfirullah, maknya urang malah laki, maknya positif hamil. Positif corona ontohod. Sabaraha? Nahaneun tereng 2.000. Ari urang sabaraha? Kalem sarua 2.000. Ari Abi, Sejang maneh baelah 4.000. dia tuh. Maneh lulus tuh? Alhamdulillah lulus. Da urang mah pintar ai maneh. Duka puguh nu urang ge ngegeblek wana bodas eueusian. Cik nempo, Yo, ari ieu ayaan. Ngalah ceurik. nyangka urang bisa lulus pagawean sare di kelas nyeblak juga herian awewe. Geus lah, rek dituluykeun ka marana marane. Insya Allah urang mah jualan seblak ka Zimbabwe. Nah, jauh-jauh teuing. Kapanan meh payu di ditu mah nu jualan seblak. Oh. Ari manesan? Urang mah yang jadi YouTuber kaos ata guludu terkece, terkeren, terhade, terlangka di dunia dan di akhirat. Duh, ieu teh geus kelulusan, kabeh geus beres, sagala rupa beres. Nasib tapi ari honor kan cair. Nasib. Woi. Ada. Woi. Oh bener. Ayo preman terkutuk di bumi. Cing, Erik Cimoy. Kalian sebagai generasi muda harus banyak-banyak bersedekah. Nah itu mah nu dina YouTube. Heeh, kamari dina iklan.
Nah, kamari medina YouTube mah jadi dukun. Aya nama juga penerima bansos. Geus lah tong loba omong ame berkah minta duit. Sabaraha? Ulah loba-loba 1 juta kirim na rekening. Cak sebutan nomor rekening. 867-800-02. Oke, secepatnya kami akan transfer. Kumaha mun can katarima? Tonyok dadana bos lah.